mana, Cep? Ka dieu. Ka dieu ka mana ka dieu teh? Ya kayak biasa ka babaturan. Lain ka babaturan rek jajar ngaji meureun. Hah? Untung geus gede. Lain daerah. Oh, alus. Kan urang teh beuki lila teh beuki kolot heuh. Nah, Nya eta bekal teu urang engke. Ci ayeuna kieu nya hiji tambah hiji teh 2. Lamun urang ngaji bisa ngadoa. Ngerti? Nya. 2 jeung 2 opat. Nya. Lamun geus ngaji meunang berkah. Yayasan Nurul Hidayatil Quran. Ini baru kurang-kurang. Kemenkumham. Nah, ieu Cep yayasana. Yuk aya nu urang ka jero. Nya. Tuh santrina geuning aya di luar tuh. Daftar ayeuna. Ye, ka jero we heula. Assalamualaikum. Ini beneran dia ya rancangan ulang nih dia ya. Kang Cecep sama aya naon? Iya Cecep cenah aya diajar ngaji cenah kitu ya teh. Ting suga anak urang pangdaftarkeun bareng we jeung abi ya pangdaftarkeun sakalian. Ayeuna tahunya tuh. Oh gitu. Oh iya. Cenah ieu tah. Da kumaha carana ngaji di dieu teh? Daftarna kumaha cenah ieu teh tah kan? Daftar mah tetep teh koordinator lah. Diajar eta apaan? Sumohon. Terus biasa atau di dasar atau kumaha? Ah jika teman tidak asal. Urang mah tos kolot oge. Bergok. Tapi kan Ah, ginian teh lah. Urang kaburuna we langsung. Sudah ieu mah aya peneranganna. Untuk praktek pertama adalah perkaka dulu, nanti masuk ke dalam praktek ayat Al-Quran. 3 baris saja cukup. Haulahu qawlihim maw'idan. Lanjut aja deh, praktek dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Cukup, masuk. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rasanya jadi kegiatannya. Pak Ustad, dia teh yang diajar, diajar maca Al-Qur'an anu laras. Cing pang nerangkeun cing di dieu teh anu di ieu teh naon hungkul. Nah, itu ieu mah hoyong perang. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah upami di dia diajarna ti dasar. Sumohon. Janten upami buku kitab anu diajar di Yayasan Nurul Hidayatil Quran ayat 3 kitab saudara-saudara. Kitab dasarnya ke kitab Fathur Rahman. Fathur Rahman belajar dari dasar dari huruf hijaiyah, makhorijul huruf dan sifat. Jadi karena yang pertama yang harus kita pelajari adalah makhorijul dan sifat huruf. Jadi di mana tempat keluarnya huruf hijaiyah itu. Mohon. Nah, nanti setelah makhorijul huruf itu baru kita masuk ke sifat huruf. Mohon. Nah, di yayasan ini untuk anak-anak ataupun bapak-bapak orang tua kita belajar menggunakan ini. Kitab Fathur Rahman. Kitab Fathur Rahman itu sudah dipelajari di seluruh dunia. Nah, jadi insyaallah di sini juga dipelajari kitab ini. Nah, ini kitab dasar untuk anak-anak dan orang tua juga bisa. Nah, ini kemudian kami juga belajar tentang Al-Quran itu dengan metode apa. Ini sama buku panduan juga. Ini belajar dari dasar juga. Makhor itu sama sifat huruf. Seperti ini nanti bukunya. Jadi di mana sih keluarnya huruf bot, lam, dari mana? Itu nanti diterangkan oleh buku ini. Sampai nanti setelah harokat itu namun harokat kesempurnaan, harokat izah, harokat timbangan, harokat sudah betul, baru nanti dipelajari ke hukum-hukum tajwid. Seperti mad tabi'i seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita memang belajar Al-Quran itu dari dasar, dari makhorijul huruf dan sifat huruf. Anu terakhir? Nah, yang terakhir, upami ini khusus pengajar sebetulnya. Nanti kalau misalkan bapak dan ibu pengen ngaulang deui
Nembe diajarna kita tadi. Semua. Ya sami tah pami ieu teh selebat kanu makhoridul huruf sareng sifat huruf. Nah, sapertos misalkan huruf ba sifat hurufna mah we jahar, udara tertahan, siddah, istifal sareng sanesna. Nah, itu dipelajari di kitab ini. Aduh, alhamdulillah bisa nih Pak Ustaz. Terus kasihan lawan gitu. Panginten abdi sareng Kang Cecep ke daftar ya nya. Nah, panginten aya anu khusus gitu nu kudu diisi atau nepi naon teh aya. Mun insyaallah pami ieu tiasa ngisi formulir panginten ke kapalina daftarna saha wae. Sareng ke urang tangtoskeun waktosna irahat we. Ah, gitu. Alhamdulillah tadi kitu mah tos aduh pertemuan sareng Pak Ustaz sareng Pak dari Anda. Aduh, ki anu panginten ka dia deui. Assalamualaikum. Hatur nuhun teh jangan. Mangga. Kak, ya nama ngirim pengawasannya. Insyaallah. Istiqomah. Amin. Tak itu kenceng ya. Bentar nanya ke apa? Iya, Cep, gara-gara ngajinya tingali nya wareg beuteung nya piring kene cagang. Sok atuh. Nanti pada pamit wae teh. Atur nuhun pisan atuh. Kasam Kapanana. Bapak Ibu. Dah gitu. Mudah-mudahan kami langkung sukses deui, langkung dieuna langkung jalan, langkung sukses ya pokokna namanya. Nuhun pisan, tos diwagal abdi ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alfian semacam terasa. Nah, sedap sing pinter maca Quran ya. Alhamdulillah. Gitu.